pokoknya budak santri can bisa maca kitab anu gundul mah coretan dua kawan bisa ya kebal-kebal tapi mengaji aku ada kudu kencang fa in tagayyara maka lamun narima barobah ta'muhu apa rasane si ma'un aw launuhu atau warnane ma'un aw raihuhu atau mambune ma'un tagayyuron kalawan barobah fahisan kang bihaitsulai sama kalam sakira-kira ora den arane deui ieu si ma'un teh mahan ing bagi an lapat ma'un nu kahiji mah lain lapat mahan nu kadua sanajan cai nu kahiji mah cai eta cai nu kadua mah lain deui terang cekoidah an nakiratu tidak terkuidas fal ula berusan bila mana isim nakirah diulang-ulangi maka nu kahiji lalu orang ya mutlakon kang mutlak bimukhalidin kalawan kang nyampuri tahirin kang suci astagni kang butuh kang ora butuh iya si ma'un anhu saking si mukhalid lam tasihha maka rasa at-taharatu apa sesuci bihi kalawan si ma'un nudeke ma'an mutlak layu sama ma'un wa tagayyuru lan utai barobahne at-takdiri kang bangsa kira-kirane kat tagayyuri iku kaya barobah al-hisiyyi kang bangsa tetela falau waqa maka lamun tuniba fihi ing dalam simaan ma'u wirdin apa banyu wirid apa banyu mawar la raihata lahu kang ora ambon-ambon iku tetep lahu kadue si ma'u wirdin udiro maka den kira-kira bae ieu si ma'u wirdin mukhalifah ingkang nyulayaan wasatana mukhalifan eta coba bi'au sotis sifati kalawan kang luwih nengah-nengahane pirang-pirang sifat wala yadurrulan ora bahaya tagayyurun yasirun apa parobah kang satitik layam na'u kang ora nyegah ieu tagayyur ismamain ing ngaran banyu mutlak wala yadurrulan ora bahaya tagayyurun apa barobahne banyu bimuksin kalawan menang waturobin lan lebu watuh labin lan ganggang atau lumut wa ma fi maqarrihi lan barang kang tetep ing dalam panggonan tetep memaun wa mamarrihi lan panggonan lewat memaun wala bimujawirin lan ora bahaya barobah ne banyu bimujawirin kalawan kan nyanding kamudin kaya kayu wadahnin lan nangna wala bimil himain lan ora bahaya de kalawan barobah kalawan uyah cai wala biwarokin lan ora kalawan godong tanah saro kang logor isi warok minas syajari saking tatangkalan kayu minas syajari saking tatangkalan asulun ukrosani istimu pada doang. Bismillahirrahmanirrahim babut taharati
bab nu kahiji anu dikaji dina kitab Al-Minhajul Qawi ieu-ta bab taharah. Wa hiya lugatan al-khulus min ad-danasil hissi wal ma'nawi. Di mana secara bahasa, secara etimologi ngaran taharah teh nyaeta bersih dari segala kotoran, baik kotoran anu bangsa hisi, kotoran anu zahir ka tembok, atawa kotoran anu bangsa maknawi, nyaeta kotoran bangsa jero hate. Setiap bersih baik zahir atau batin menurut bahasa disebutna taharah. Dan menurut syara lantaran urang ngaji fikih, pengertian taharahna kudu menurut fikih. Ngaran taharah cek fikih maki ma tawaqqafa ala usulihi ibahatun kal kesuatin mak sesuatu anu ditangguan pikeun hasilna hiji perkara eta ngaran suci, berarti umum kene sesuatu anu ditangguan pikeun hasilna hiji perkara eta ngaranna suci. Urang arek ngalaksanakeun salat ngan sami meh ngalaksanakeun salat ieu geus asup waktu salat nama. Eta salat moal wakadi bisa dipigawe ku urang. Kunaon kitu mun ditanya teh mah salat, kunaon dia lain gerak-gerak ngalaksanakeun. Cek salat ya kumaha aing arek ngalaksanakeun, masih aya keneh nu aing ditangguan. Naon ditangguan? Suci. Arek kitu kunaon ki? Can ngalauduk atau can. Tah berarti suci nya anu rupana aya 2 beheulanan padahal mah aya 4. Imma tina wudu sucuci tina hadas leutik atawa sucuci hadas gede tina mandi eta ditangguan ku sahna salat. Ta suci. Kunaon ieu musonep mimiti anu dibahasna nyaeta suci. Lain langsung bae gebrak kana salat. Kulantaran tadi teh salah satu syarat ngalaksanakeun salat eta urang kudu suci. Walaupun sholat jenazah ya tetap kurang kudu boga wudu. Sehingga Ki Musonif ngajelaskeun bab taharah nu kahiji. Oke, dina bab taharah susuci. Bakal dibahas mana wudu nu kadua, mandi nu katilu ngilangkeun najis, nu kaopat nyaeta tayamum. La yasiraful hadasi wala izalatun najsi illa bima yusamma ma'an. Ceki musonif la yasihu muasa raful hadasi mun urang ngalingetkeun hadas, baik hadas leutik tah ngalawuduk ngaranna atawa hadas gede mandi ngaranna. Bahkan wala izalatun najsi lamun urang katempelan ku najis moal bisa suci eta najis tina badan urang. Illa bima yusamma ma'an, kecuali urang kudu susucina make media anu khusus pikeun ngasilkeun wudu, pikeun ngasilkeun suci mandi, pikeun ngasilkeun suci tina najis. Naon mediana? Nyaeta kudu ku cai. Jadi kasimpulanana kitu, kahartina ku urang berarti menurut mazhab Imam Syafi'i ya, pikeun ngilangkeun hadas, pikeun ngilangkeun najis eta urang kudu pakai media, pakai alatna nyaeta cai. Bisik ku bisik misalkeun ngalawudu dina kitab anu dijelaskeun cenah kudu ku cai wae, sugan ku sukan cenah bisa ku minyak goreng. Kana ngulinya. Henteu bisa ku minyak goreng. Sugan bisa ku oli, teu bisa ku oli, sugan bisa ku taneuh, ngalaud teu bisa ku taneuh. Tadi teh ngalaud mandi teh jeung ngilangkeun najis mah ya, alatna kudu ku cai. Nah, kunaon kitu cai? Lantaran dina cai teh aya rahasia. Eta cai bisa nyegerkeun roh urang anu leuleus. Ya.
diajarkan orang nulis. Kunan kita Allah nyariatkan orang kudu mandi. Lantaran barang nama orang poho ka Gusti Allah. Setiap jelema menang kanikmatan eta pasti poho ka Allah. Contoh orang dina ngalawudu be. Ari sabab anu ngudukeun urang ngalawudu diantarana muak. Coba aja eta muak geunaheun tante. Ketika muak cus ingat deuk Allah. Poho. Poho. Ka Allah sehingga supaya ingat deui ka Allah lamun jelema poho hatena ka Allah leuleus ruhna supaya seger deui ruhna ingat deui ka Allah ku Gusti Allah dibere mediana cai ngaranna ngalawudu. Laju kunaon Gusti Allah ngawajibkeun mandi segala macam. Ya, barang nama kulantaran urang geus poho ka Gusti Allah ku gara-gara kitu paparende jeung pamajikan ya. Paparende jeung pamajikan geunan teh ya. Kagok sih. Laju ingat ka Allah poho. Moro-moro sih. Tuh kan ketika poho ruh urang eta dandang ngaranna jadi leles maksudnya leles karena ibadah supaya seger deui pitah mandi ke Gusti Allah. Jadi susuci tersebut pikeun nyegerkeun atau ngahirukeun ruh urang anu leles. Mentak kudu namakan urang lamun batal wudu, malah wudu jeung supaya ruh urang segera terus. Kadere di dia ge anu boga wudu jeung teu wudu kacil. Nu kuarikeun muak ka bade. Media pikeun susuci sakali deui nyaeta kudu ku cai. Bari jeung caina ge lain cai sembarangan. Nah, lain cai dugan ka dia. Teu bisa cai dugan mah jeung diinum. Lain jeung dipake mandi. Caina ngaranna cai mutlak. Nu kumaha kitu nu ngaranna cai mutlak? Nyaeta cai anu suci, cai anu bersih, teu can kacampuran kunaon. Ke cai mutlak eta kan cai asal. Asal ti dituna tos bersih suci dihukuman ku syarat. Jumlahna 7. Hiji cai langit. Nan ngaran cai langit, cai hujan. Tiap cai hujan anu jatuh langsung kana tanah mun kurang ditandean eta hukumna suci. Min ayyi suratin kana kan walaupun eta cai hujan misalkeun beda. Ya biasana mah cai hujan lamun kurang dideulekan heran, lamun kurang diambuan atuh jate bauna naon, lamun kurang diasahan biasa tawar. Kan biasanya seperti cai hujan. Ieu mah aya cai hujan misalkeun warnana doang getih. Eta kumaha eta warna cai hujan namun doang getih kurang sah dipake ngalawudu? Sah. Disebutna cai mutlak keneh lantaran asal kajadian ti langit eta mah seperti kitu. Gitu. Laju barang diambuan ku papake ieu mah cai hujan barang saing mah bersih-bersingan bau ciki ieu mah. Ngan bau ciri culak cilegeul lapak beusik dulur genteng aya si bobot gede. Lamun misalkeun tah karak mah kumaha eta? Sanajan bau ciki ari langsung mah ti langit turuna sah cai mutlak suci turun nyucikeun bisa kurang dipake susuci. Ya bau atawa bau warna atawa lamun dirasaan teh mah ya ieu mah doang ciki tai meong. Nu pernah ngarasaan mah akur ieu mah beda. Kumaha lantaran asal kejadian cai hujan turun di langit seperti itu geus hukumna suci mutlak. Dipake ngalawudu sah, dipake mandi tina junub atau sunah sah, suci. Hiji cai hujan, nu kadua cai mutlak eta tina asal kejadian nyaeta cai nu di langit teh lah nya. Cai ibon. Cai ibun jam 4 kan turun ka ibun. Lamun misalkan kurang ditandean. Cek dua cek dina antara atau dina daun-daunan gaya.
Menang seember misalkan ku urang dipake ngalau besan teu sah wuduna. Pake mandi sah mandi. Cai es sarua. Lebih kurang dan hujan es. Siapkan dia bae lo. Sirup. Tukudu mulai batu es. Beletuk. Kumaha eta cai es? Ya. Lantaran tadi teh asal kajadian memang di ditu non tanggarana es, di pulungan misalkan kurang jadi saember bisa kurang dipakai susuci, bisa pakai ngalaudu kurang ngan pakai ngalaudu nah kudu cair heula ulah kieu Pak aja di emberan digosok-gosokkeun terus kieu atuh teh mah teu sa nah teu beda meureun cai non tanggarana anu dina kulkas teh jadi es. Eta ge teu naon lamun cai mutlak memang nang nande misalkan bersih laju kurang di etakeun kana kulkas jadi batu es laju dipake ngalaudu kumaha teu sah kudu cair heula tadi ge cair oh sah mun cair mun teu cair rugi teu cair rugi teu cair mah tetep ianya mana mau urusan akan duit bayi cair iya ngomongin cair lain cair nah kita cair mutlak nah. Terus nomor kedua nomor katilu nomor kaopat cair laut eta ge sarua lantaran asal kajadian geus asin eta cair laut sah kurang dipakai susuci ya kapan cenah rasana aja asin dari sononya man geus asal kajadian seperti itu ya. Terus cai naon? Cai sungai sah, cai sungai. Terus cai naon teh pun? Cai panas mah loba. Cai sumur, cai sumber, eta sah kurang dipakai susuci. Fa in tagayyara ta'mu aw launu aw rayuhu tagayyurun fahisha bi haitsu la yusamma ma'an mutlaqan bi mukhalatin tahirin yastagni anhu lam tasiyat taharatu bi. Cek tadi orang teh susuci nah, arek ngalaksanakeun salat kan kudu suci heula. Suci naon? Suci zahiriyah diatur ku fikih. Lantaran urang usi salat eta arek munajat. Arek bibisikan, urang arek aring-aringan bahasa aring-aringan eta arek rindu-rinduan jeung sajeung Allah. Nah, kudu suci heula lantaran Allah zat nu maha suci. Suci zahir ku ngalaudu ku mandi. Kudu nama urang ge ieu batin urang hate urang bersihkeun heula dina hate beusik boga dendam ka batur pijeun tunda heula dendamna keng geus salat asupkeun deui beusik boga hewa ka batur beusik boga kieu kitu tunda heula ku urang begitu salat mah urang tah bersih tina panyakit teh bersih tina kotor bangsa zahiriyah nah karak urang salatna ge mandegnya Allahu akbar ngeunang jadi salat eta nu mantap ulah bayangan urang ieu salat berat kewajiban. Salat teh kudu bisa urang ngartikeun eta teh kabutuhan urang. Urang kan hayang menang ridha Allah, urang hayang dipake cinta ku Allah, dibere kesempatan ku Gusti Allah 5 poe sakali. 5 waktu sapoe, boleh 5 poe sakali. Dibere kesempatan ku Gusti Allah jeung deukeut ka Gusti Allah tanpa aya hijab deui urang langsung bisa ngobrol jeung Allah. Mana? Salat teh anak. Ngan kitu salatnya, urang maloba ngalempan. Punana eta ing salat bisa usum. Barang nama loba perkara anu kudu urang dipenuhi dina salat can kapenuhi. Dina ngalauduna secara fikih kadang-kadang can beres. Aya rukun wudu yang aya sabaraha? Ngomong. Rukun wudu aya sabaraha? Genep. Iya, kecelakannya. Rukun wudu anu kalima naon? Gitu. Suku. Hah? Kalau ngalaudun cenah. Jarang. Dia mau aku doang ya. Ngalaudun kudu bener ceuk saha? Bener ceuk hukum.
nya ukuran asa ukuran untuk Kangjeng Nabi pernah napa Kangjeng can pernah tapi tas dijelaskan ku para ulama tah dina ngalauduna ke urang belajar ngalaudu ala Kangjeng Nabi sesuai jeung syarat Kangjeng Nabi kadang dina mandina kan urang kurang api terus dina pakaiana terus dina segala macamna teh anu menunjang kana kausian urang encan deui dina hate urang lamun boga panyakitan loba panyakitan di hate urang hiji panyakit teu konaan teu ngarasa cukup Allah kedua ragu bae beusi aing teu meunang rezeki atuh teh panyakit ragu ka Allah asyakku fir rizki syakun fir rajib kan gitu lamun boga rasa ragu rezeki berarti ngaragukeun kanu rezeki ya mun urang yakin ka Allah yakin ka pangeran urang kudu yakin urang unggal hirup pasti bakal rezeki Allah tadi teh urusan rezeki malah ulah dipusing-pusing kaget yan waktuna ayam aja ayahnya tepunganya jadi niatan tadi kumaha barang balik menangkan tetap lagi bensin di bensinan rokok di rokokan di amplopan insyaallah butuh kene keluar ini sebenarnya Masya Allah, oh, benar orang lamun dituntut ku Gusti Allah, orang lamun nuntut terus ka Gusti Allah, Gusti rizki, orang tes izin, orang iya can bisa ibadah ka Allah. Coba lamun cek Gusti Allah, dia nuntut rizki bae ka aing. Dia coba ibadah. Nah, salat dia bilang bertemu tante, kerep ge salat, bener tante coba dia salat ka aing. Tuh, pancen Gusti Allah. Kudu bisa, ya, kudu boga rasa kaisi. Ini selantaran orang rumasa can bisa ibadah, rumasa orang can bisa ngadep ka Gusti Allah. Ya aya di zaman yang sangkan salamet, ya teu beunang teh ieu urang teh geus lah paling ge urang kudu cinta bae ka jalma anu cinta ka Allah. Sudah jelas Kangjeng Nabi carana muludan urang. Sadeui para wali anu tos sukses makrifat atau terang ka Gusti Allah. Cinta urang ka para wali, kudu cinta ka para wali. Di antaranya sa para wali tadi teh rotibna anu kurang dibaca. Luar biasa da rotib al-Aqas nya. Mun dibukakeun kurang dina kitab Al-Qirtos nu kurang lebih lembaran teh aya 800 halaman. Eta dijelaskeun secara cacal fadilah kautamaan jeung sajabina anu aya zikir di rotib al-Aqas. Luar biasa. Nu mata tekadkeun ku urang ketika urang maca rotib al-Aqas ieu bakal timbul keberkahan. Tekadkeun kurang hate. Sakumaha ke kaberkahan anu kurang bakal kapanggih. Sakumaha urang nekadkeun keberkahan tersebut. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantaqi. Tiap-tiap jalma anu nekadkeun aya keberkahan dina rotib, maka insyaallah bakal menang keberkahan. Tapi tiap-tiap jalma anu biasa bae, rasa dina hate rotib ieu berkah lam yantaqi baca anak moal manfaat entak benerkeun tekadkeun ku urang ya geus urang kudu cinta tah ka anu ngaran-ngaran rotib komo eta mah atuh jelas nasabna turunan Kangjeng Nabi darahna ya, terus pewaris Kangjeng Nabi tina kaulamaana sadaya anu kurang kudu cintai ya terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu sok kurang jaholan. Luar biasanya. Semoga orang kejaga di aku muridnya. Amin. Kieu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Dina hiji waktu aya jelema Hindu, agama Hindu. Semasa hirup babarengan jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atuh biasa bager ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Cinta 100% hatena ngayakinkeun bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah wali. Tapi ngucapkeun 2 kalimat syahadah henteu. Sampai ka paehna eta lalaki tadi teh ya. Teu ngucapkeun 2 kalimat syahadah agamana Hindu. Begitu bae atuh diurusan ku orang Hindu. Orang Hindu kitu nya. Lamun jelema paeh tina golonganna lain dikubur Pak, dikumakeun. Di belum sama yang di belum ayat bahasa nan karena
kremasi dikeum ya dina minyak tanah supaya dibeuleum nah kitu nuhun kunaon dibeuleum atuh barang nama supaya ulah panggih jeung malaikat mungkar nakir geus beuleum bae dina begitu lantang ngaranna geus dikremasi yang geus basah kuyup 7 puting beureun dikeum na dina minyak tanah karak disiapkeun suluh jeung sajabina eta lalaki tadi teh ya ditayekeun ka luhur lantang ngaranna kayu dibelum begitu dibelum kayu beak tapi lalaki tadi utuh sautuh-utuhna ulah-ulahkeun cina kulit atau komok kana daging buuk salembar bae ge nu kabeuleum subhanallah tuh nah kumaha sanggeus kitu atau orang-orang Hindu kan kasieunan lantaran kutukan pikeun orang Hindu lamun paeh teu dikubur lamun paeh teu dibeuleum kutukan artinya bakal moal sia pakauna sehingga anu dibeuleum jatuh teu cenah kumaha balangkeun bae lamun di dieu keneh di kampung urang keneh ieu moal sia jenazah dibalangkeun ka sungai begitu dibalangkeun ka sungai angkeung-angkeungan di leureun sungai teu daek dilalap aya hiji wali Allah gitu dina pangimpianna panggih jeung Tuan Syekh Abdul Qadir marentahkeun tinta nyokot jenazah si Hindu tadi teh cek Tuan Syekh Abdul Qadir cokot jenazah si anu di sungai anu pandian ku dia salatan ku dia kuburkeun secara orang Islam nang kitu cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lantaran Allah geus ngajanjikeun ka aing bahwa cek Gusti Allah la riku abadan min muridika cek Gusti Allah aing janji ka dia Abdul Qadir moal pati-pati ku aing disiksa jalma moal pati-pati ku aing dibeuleum di dunia jeung di akhirat jalma anu diaku ku dia murid dia subhanallah tuh nah jadi kumaha diampihan seperti biasa tah artina kumaha eta kafir Hindu jelas ya semasa hirupna can pernah ngucapkeun 2 kalimat syahadah tapi lantaran ieu cinta ka Tuan Syekh Abdul Qadir wali Allah wallahu alam pokona maduka begitu paeh di alam roh ku Tuan Syekh Abdul Qadir diudangkeun deui hirup deui misalkeun sakedeung ayo ku aing dituntun ngucapkeun 2 kalimat syahadah wallahu alam kan urang terang lantaran eta mah geus makamna makam kawania geus temantak urang kudu cinta bae supaya urang ngalah salamat ya at-tabi tabil min matbu geus urang mah neangan matbu neangan nu di luar ya rumasa orang teu bisa ibadah kira-kira saha cek pupun teh saha kira-kira bisa tenang ya bu neraka ulah asal wau bae saha papak sih gana terus kan ya Allah atau minta kadinya di aku murid insyaallah kage bakal bisa ngajait Masya Allah pakai keistimewaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lamun kurang diaji wis kurang ge ngaji ieu minajul qaul dan jadi nate ngaji nama orang bari janji doang walagaan tapi intina urang hayang diaku murid ieu Umu Alif Ibnu Hajar Al-Haytami kadituna sarua Habib ya. Abdullah bin Abdurrahman Fadl Al-Hadrami nah sugan kusuk baheula pernah ngaji kita baik dieu bae tahu di aku muridna disalamekeun insyaallah amin setengah 11 ya kayak tinggal terus insyaallah kadituna panjang kene sana Watagayyur wallahu a'lam bishawab.